Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI eta kekabayang telah menkulpe karakter yang berbeda, Pak. Mata kamar nage mau Ustad lain mau lain tasbe, tapi sagagah-gagah na bapak TNI jeung polisi tetap aya nur paling dipikasieun ku bapak polisi jeung TNI saha pamajikan. Nah, Pak Camat diplomasi jeung bupati bisa mata sama kecamatan ieu maju ge, Pak. Ya kecamatan Cisayong teh maju nah ladang daripada diplomasi jeung bupati bapak camat. Desa ieu maju ladang diplomasi kades jeung bupati jeung camat, kerennya tepuk tangan atuh. Tapi hampura Pak Camat jeung Pak Kades bakal aya nu dikasieun istrina. Lamun Pak Kades jeung Pak Camat nyieun kasalahan hampura hareupeun pamajikan di luar jika mau hareupeun pamajikan jadi ucing. Mangga bisa percaya aya untuk itu, Pak. Tengaku meureun nanagerana ge sarua Pak Ustad kabatur lantang atuh jiga singa nyieun kasalahan sakali kapanggih ku pamajikan, aduh eta singa kuat jiga ucing budug. Mata makhluk anu paling kuat ieu tah ibu-ibu. Pada kurang masalah kula laki Pak wayahna we sagala rupa ge nikahna jeung ibu teu kudu karena Allah, ulah karena geulis, ulah karena pantes, kudu karena Allah. Nah, da hareupeun manusia mah atuh 1000 kagorengan, 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Hareupeun jalmi 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan. Yo, moal meeting. Sok urang samut tolaal. Mana nu ngaranna sorana mana? Ya. Ya abdi mah sakitu bae nya kunaon sorana. علينا ماذا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوجه وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah para ibu kali para bapak kersan mukarram Bapak Mubalik Perantau Sumping, semoga orang sami-sami peneten ngiring ngupingkeun tausiah anu badikeun kumatana, mudah-mudahan orang sadayana kenging ilmu anu manfaat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga kang salajengna kang tausiah waktu sindang tepat dihaturkeun ka persan mukarram Bapak Mubalik, waktu sindang tepat dihaturkeun. Kunaraon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncak mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanyaah kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat nagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabi'ah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan caduleeh ku kapanasan. Urang mundut kanu maha agung urang menta kanu maha kawasa nyarandekeun diri ka Gusti murbehing alam. Moga-moga ieu pangaosan gempangan urang sadaya sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena werehing urang lain sasaha lamun lain ku Allah dijadikeun sasaha urang lain sasaha lamun ku Allah teu dipaparinan cukang lantaran keur jadi sasaha maka hakikatna urang alus teh lain urang anu alus tapi Allah nutupan aib urang. Ibu alus lain ibu anu alus tapi Allah nutupan aib ibu. Bapak alus ge lain hakikatna bapak nu alus tapi Allah nutupan aib bapak. Allah anu boga urang nutupan aib tapi naha manusia sok ngabongkar aib. Para asatid asatidah kori koriah mubalik mubaligo hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring. Ketua MUI pun guru kecamatan ieu tempat ketua MUI desa sami eta ge guru simkuring anu moga-moga anjeunna paranjang yuswa berkah elmuna. Para asatid asatidah kori koriah mubalik mubaligo sami hormateun simkuring. Aparatur pemerintahan ais pangampih pupuhu lemur tikawit Bapak Camat Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan jeung tujuan. Lamun tukang dagang neangan untung, mun tukang tani neangan hasil, lamun ibu udur leos ka rumah sakit jawabanana hayang cager. Ari ibu pangaosan ka ieu tempat hayang naon? Bisi hayang pangih jeung urang cek ibu hayang ilmu. Pertanyaanana nari di dieu eueuh loba leuwih ti kuring Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan leuwih sagala-galana tibatan kuring. Jadi ieu mah jiga nate 60% hayang pangih 40% duka teuing. Ngan geura tanyakeun ka ajengan anu caket lamun ibu geus menang ilmu naon fungsina ilmu? Maka jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya.
nah geus ilmu urang jadi cahaya keur awak urang. Jawabanana acan. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi nah unggal peuting sare wae. Kabeh ge arapal ilmu sodakoh jeung infak tapi nah fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea tapi nah ajengan ge sok burger wae. Berarti ilmu can jadi oncor keur hirup sorangan boro-boro ngoncoran batur. Matak hakikat nu kudu saragam lain tiungna, hakikat nu kudu saragam lain bajuna. Tah saragamkeun mah eusi hatena. Keur naon tiung saragam, baju saragam, ari hate teh saragam. Qur'anna sarua, nabina sarua, Islam agamana sarua, kiblatna sarua, nahabat kudu papaseaan, lain aya nu teu sarua. Tah eusi hatena tu sarua. Well. Mata pengawasan mau ulah karena baju cek urang mah da bari bangkrut atuh. Sabab mental ibu-ibu mah hampura, gampang ngagugu ka kiai, hese ngagugu ka salaki. Mun cek kiai kudu Senen Bandungan jug nganyuk bodas kabeh. Salasa hejo kabeh, Rebo beureum kabeh, nepi ka Sabtu gunta ganti baju, cek salaki eureun mah ngaos teh cangar kana sirah. Naha lieur neangan duit keur baju. Padahal eta mah hanya sebatas duniawi, alam cangkang, alam syariat. Ngaran-ngaran alam syariat mah keuna ku ruksak, jabatan keuna ku leungit, ngora bakal datang kolot, daek ge bakal sumping kedul. Malahan rarai ibu oge anu hideung cek syariat mababari hayang bodas tinggal meuli skincare 2,5 juta saminggu langsung glowing cek bahasa Korea. Da cek urang Cisamyong mah hinyai geblus kana bab rumah tangga skincare kabeli aya dengan sangu henteu akhirna beungeut bodas awak begung isukna TBC paeh we nepi kamelaan geulis nepi ka ngaruksak awak. Nu kudu ku urang digeulisan lain awakna, geulisan mata eusi hatena. Sabab lamun jelema eusi hatena geus alus hampura bakal Allah bakal nampak segala ibadah sanajan leutik. Maca Quran alus bareng jeung hate nu alus bakal katempo akhlak nu alus. Maca Quran alus hatena kotor teu saeutik jelema sombong asa aing pang Qur'anna lantaran sumberna hate anu pinuh ku kakotoran. Well, pangaosan ieu alus bareng jeung hate nu alus maka bakal lahir sifat nu alus. Lamun ibu goreng kasalaki bubarati dieu langsung tumanya kana diri laumaha lamun isukan urang maot bari keur kaayaan goreng bubarati dieu salaki langsung ditangkep ayah cek salaki teh kunaon ari maneh cenah balik pengajian jadi lebay pika sabaleun kudu robah sifat hirup. Lamun memang ieu pengawasan dianggap alus, tahajud alus bareng jeung hate nu alus maka ladang tahajud bakal katempo tawadu dina hirup. Tahajud alus hatena kotor bubar tahajud bakal asa aing pang tahajudna. Bahkan memeh tahajud status Facebook geus rabeng OTW tahajud. Da meureun batur ngarah komentar aduh si soleh pasti jawabanana iya dong rucit. Iya, iblis teh cerdas, iblis teh pinter, iblis teh ahli sagala-gala. 80% ilmu Allah iblis bisa. Tapi naha iblis teh jadi kakasih Allah. Hiji jawabanana ana khairum minhum, kami lebih alus batan maraneh. Kasombongan anu matak ngaragrageun darajat manusia, kasombongan anu matak ngaragrageun darajat hirup. Matak nu paling paur urang Pak tahajud tepati, duha jarang, maca Quran teu tamat-tamat dan teu ka masjid jarang langka, sedekah pedit keneh, ai sombong ti bareto, buah-buah iblis guguru ti urang. Hirup sakadar disebut naon nu kudu dipake alat kasombongan. Disebut pinter kudu bodoh, disebut beunghar kudu miskin, disebut pejabat ge ku rakyat. Naon nu jadi alat kasombongan urang? Disebut pinter kudu bodoh, maka Allah nitipkeun ilmu ka jelema pinter supaya ngoncoran jelema bodoh lain ngahina anu bodoh. Tapi kanyataan geus pinter ngadon ngahina anu bodoh, deuk ngahina mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Digana ieu ceramah kahartieun beda ungut-ungutan.
disebut jelema beunghar lantaran aya si miskin. Maka jelema beunghar dititipan ku harta lain kudu sombong adigung adiguna asa aing pang beungharna luhur ku tak gede dunya. Percuma beunghar, percuma loba dahareun lamun loba tatangga nu teu milu ngadahar. Percuma beunghar loba duit diutang hitung miliaran tapi loba tatangga anu lieur mikiran duit. Maka hakikatna jelema miskin timbul sosialna. Aya nu maot pacamat, pangheulana nu miskin menyokot pacul nyieun kuburan, pangheulana nyokot pasaran, pangheulana tahlilan. Mata lamun di dieu di Cisamyong aya nu beunghar sombong teu akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna mangga ngadamel kuburan sorangan. Manusia ulah coba-coba goreng jeung batur sabab manusia kekeh bakal butuh ku batur. Disebut pejabat ge ku rakyat, tanpa rakyat mau jadi naon-naon. Bener Bu, hirup ukur disebut. Maka orang jadi pejabat lantaran dicoblos rakyat. Matak sanggeus jadi tetong ngajedog waina kursi turun atuh ka rakyat. Bandungan kalengna rakyat, Bandungan sangsarana rakyat. Tuh si yatim nu teu sakola kuat nepi ka kokoceakan hayang sakola lantaran mahal. Hayang boga pejabat anu ngaatasnamakeun kuring adalah bapana anak yatim. Ukur disebut nu ngaran hirup. Bener? Hirup paling kena 80, 70, 80 lamun panjang umur deuk nepi ka iraha hirup pinuh dengan rencana iraha ngalakukeunana. Bener. Ustad oge teu kudu legeg. Nana gerhana teu arari. Asli Pak disebut ustad, kiai, ajengan demi Allah kuring nolak. Nah sabab kuring sadar kunaon Umar bin Khattab ceurik nalika dibere jabatan. Jawabanana sieun teu alus dina gawena. Umar bin Khattab diberi jabatan ceurik disusul ku Abu Bakar. Umar kunaon anjeun bet sedih. Cek Umar bin Khattab, kami sieun teu bale gawe, nu sangsara Allah nanya kami, nu miskin Allah bakal nanya kami, nu yatim Allah bakal nanya kami. Kami mulia hareupeun manusia, sieun hina di hareupeun akhirat. Nepi ka ceurik diberi jabatan. Ayeuna jara di pejabat syukuran nabeuh dangdut jeung hiburan. Sabab teu apaleun kana gawe nu sabenerna. Well, kasup kuring disebut ustad, kiai, ajengan demi Allah mung. Nah eta mah sabatas gelar manusia Pak. Cek ibu sahanu ceramahna ustad nana gerhana, cek kuring mah hoream disebut ustad. Nah sabab apal kana gawe. Naon atuh gawe ustad, kiai, ajengan jeung ulama? Warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tong pasea, tapi naha para ustad sok parasea. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Ngacung kiai nu mana baru sampean ladang tahajud, lamun aya bisa jadi lain tahajud eta mah kalingsir jeung asam urat. Artina kuring can sanggup disebut ustad, can sanggup disebut kiai, can sanggup disebut ajengan, sabab kuring can aya gawe dina agama nu sabenerna. Well, bener. Teu hararayang disebut ustad, kiai, ajengan. Nah dipenta hareupeun Allah gawena mana? Ukur disebut jelema, ukur disanjung manusia, ukur dihormat manusia. Boa-boa di akhirat mah urang teh jalma nu hina lantaran butuh teuing ku panyanjung batur. Kikieuan teuing naon hartina. Oke teh. Aduh kata apa? Hirup sakadar disebut Pak. Balikeun deui kana cangkang manusia. Manusia mah sarua. Mata kapura. Salanana biasa, bajuna biasa, ngomongna ge ngomong biasa. Sabab nana gerhana adalah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Mata kuring datang ka dieu teu kudu riweuh, teu kudu keprok surak, kalah ka asa jadi japati, Pak. Hirup biasa-biasa. Bapak jeung kuring teh biasa, Pak. Boga kebiasaan masing-masing. Bener salah osok, daek kedul osok, alus goreng osok, mangga saladar kana diri. Bener osok, salah osok, bener. Daek osok, kedul osok, bener. Alus osok, goreng ge osok, nyaan. Makana lamun sagala osok berarti urang teh lain malaikat, manusia. Osok nana gerhana bener keur ngeureueuh. Osok salah mineng. Palebah mana minengna? Ceramah teh lain di Cisamyong wungkul.
Oh Cisayong atukeun bae Cisayang lain di Cisayong wungkul nerangkeun tahajud teh popolotot pangresa tahajud yuk toong ka Cimaung ngomong tahajud HS asli nama tah berarti ilmu teh karek samet bibir can katempo dina gawe sodako yang sodako teh mah rezeki nu geus aya ngulum rezeki nu can aya tong keung sangsara lantaran sodako umat kapangaruhan masjid kasumbang yatim kabere fakir miskin katulungan nana gerhana hampura ukur ngomong sodako poe ieu ge kuring lain sodako nu jelasna ngadudut ladang sodako nah kuring diulem ka dieu panitia geus nyiapkeun demi Allah tak asli apakah ku kuring eudek disodakohkeun moal eudek ditampak da butuh matak sebenarnya nupang badak dosa lain ibu lain bapak kade jelema nu loba nyarita tanpa aya pagawean well jalma nu hayang jabatan jalma nu hayang ilmu jalma nu hayang beunghar demi Allah kuring nyebut demi Allah nah yakin enteng lah bapak hayang ilmu bapak hayang jabatan bapak hayang pinter bapak hayang beunghar demi Allah enteng tong nanyakeun wirid naon pak kitu hayang beunghar lain ku eta siapkeun wadah nu sabenerna naon dina dada manusia aya segumpal darah ngaranna hate maka siapkeun hate nu sabenerna keur mah hirup bodoh kata mah saban geureuh ka batur maka Allah moal nyimpen ilmu ka jelema nu kotor hatena bodoh wae loba nganyerikeun batur komo pinter moal teu ngaleuk batur wadah nu sabenerna keur mah hirup sangsara kata mah tudang-tuding ka batur beunghar nyekik batur beunghar moal teu nuyul batur beunghar moal teu dudukun hirup sangsara kitu peta Pak dititipan ku Allah harta keur sangsara wae loba jelema nyeri hate komo beunghar moal teu adigung ku harta banana well sadio kunaon Pak Camat dijadikeun camat Bapak polisi jantenkeun polsek Pak Kades pun lanceuk jadi kades kuring yakin lain aya wiridan teuing aya amalan hate anu batur teu apal cukup Allah nu uninga mangga bisi teu percaya tanyakeun ka dirina masing-masing maka ibu nanya kuring ya kudu kitu kunaon ye nana gerhana dari tempo mah ustad lain heueuh mun ustad ge meureun di kopeah Pak di udeng di gamis tapi nah ibu lalajo na TikTok dina YouTube sajawa barat kakulingan ieu kuring teh pada mika hayang ku batur mah Pak posisi kieu teh hayang euy ceramah ka ditu jeung ka dieu deus eta mah neuleuna kana duit hayang batur tapi kuring teu hayang nah beteu hayang manusia mah kudu masrahkeun sabeulegeunyeuna hirup ka Allah taala ulah urang nu hayang tapi kudu Allah anu hayang kahartos tanya Pak Kades nah hayang jadi kades eudeuh niat mah jadi dewan atau Pak Kades lain jadi kades tapi nah jadi kades Allah nu milihna Pak Camat eudeuh niat mah gampang tinggal jadi dewan tinggal daftar ke partai-partai politik pada ngadukung insyaallah Pak Camat bade insyaallah nya tapi nah Pak Camat bet milih jadi camat Allah nu milihna dan anak gerhana ge hayang nama jadi anak Jokowi kenah meureun milihan awewe geulis teh aduh tapi nah aku Allah ditakdirkan jadi kieu jadi penceramah ecek batur lain kuring anu hayang tapi bisa jadi Allah nu hayang matak jelema entong panas ku milik batur kahayang Allah beda-beda Pak bener keheul atuh da jadi lamun jelema nu panasan sebenarnya teu narima kana takdirna entong jauh-jauh tingkan urusan milik tina awak ibu we geus pantes geus alus dirobah halis alus krok ganti ku patrot balik pengajian pas saya jeung salaki nah leungit hiji ai halis menang nyieun teh atuh riweuh bulu panon geus sidik pantos panjangan samung keur pangaosan kieu raos sanajan jiga nu tunduh tapi bubar teh dieu bari mau motor kumaha mun teh kusruk nah panon kahalangan ku buluna matak hirup jelema nu riweuh mah hiji Pak nu ngandalkeun kahayang teu sadar kana pangabutuh maka bahasa orang Sunda mah tong hayang lamun teu butuh kartos deh tong hayang lamun teu butuh Bapak Kades butuh mobil hayang mobil butuh nah warga nak kudu diteang menyerek lempang
Pak Camat butuh ku mobil, butuh. Talamun warga biasa juga urang mah tong make jeung butuh nganalkeun ka hayang. Sawah jual belikan karena mobil gaya 10 tahun mah ngan 10 tahun ka ditu mah mobil rusak sawah bea akhirna sangsara kakolotnakeun nuding we Allah hongna teh mun kieu-kieu teuing cenah Allah teh nakdirkeun hirup teh kakolotnakeun jadi sangsara lain bab Allah anu nyangsarakeun lebok ka hayang mata hirup sesuaikeun geura sok hirup mah jeung takdirna Gusti tah ilmu teh bakal nyampak teh di jelema nu siap hatena ari hate galak kabatur rujit kabatur cuak kabatur geuleuhan kabatur mah ilmu moal aya apa naha apan jawabanana ge saha urang ti mana urang jeung saha urang ari urang hirup jeung saha sebenarnya mangga ieu pengajian jeung saha ibu pangaosan nana gerhana ceramah jeung saha bapak kades hirupna jeung saha Pak Camat hirupna jeung saha jawabanana cek ustad innallaha ma'ana jalma nu bakal salamet dunya akhirat teh nu bebarengan salawatna jeung Gusti Allah mana kuring hayang nempur jelema nu bareng jeung Allah teh mana lamun bener jelema bareng jeung Allah maka bakal katapelan sifat-sifat Allah asmaul husna ya Rahman ya Rahim Allah teh maha welas maha asih maha pikaheman cing manusia geus aya sifatnya ahan asihan jeung deudehan lamun acan berarti urang lain jeung Allah sabener jeung kumet jeung pedit mereka hese Allah demi Allah da ku ceramah kieu mah kahartieun beda ungeuk-ungeuk kan ieu pengajian jeung saha sabenerna bisa jadi lain jeung Allah jeung naon jeung kahayang panggih jeung nana gerhana maka akhirnya bakal kecewa segedeng deui kuring dek nikah kecewa pendukungna aduh nak kudu bujangan seumur-umur hirup pangaosan ieu lain jeung Allah bisa jadi Pak lamun hirup jelema bareng jeung Allah tina pangaosan cokot elmuna petik pangalamanana lakukeun poe isukna ta eta ulah nempo kagorenganana kakara hirup bareng jeung Allah bubar pengajian ustad diomongkeun ya ustad kitu tadi kopiah dek neangan kagorengan mah geus balik ti tadi oge dek naon cicing di dieu capek hooh pahala moal meunang bener nana gerhana datang ka dieu apakah jeung Allah wallahu a'lam gumantung hatena ulum deui tahun hareup tong dibayar datang moal tah ibu teh suudon teh aya panya urang hatena teh bareres gitu dah kuat kompak kita ibu-ibu nu itu kabeh nana gerhana ulam deui tahun hareup tong dibayar kompak kabeh datang moal jalan gede keneh mending arwih hatena teh suudon jawab ku bapak hampura gitu gerhana lain suudon ngan bapak mah yakin yen maneh teh lain kiai lain ustad lain ajengan lain nabi anu bisa praktek seperti itu adalah ustad kiai ajengan nabi kuring macan bisa Pak butuh kene ku duit ayeuna tanya ke bapak-bapak andai kata bapak diulem kalmur kuring ku kuring mau diongkosan edep datang moal geuning sarua matak tong lalajo teuing kana kagorengan batur sementara bapak ge lamun posisi kitu sarua jawabanana well meusina nabi atuh Nabi mah beres ceramah di banan doma di tengah jalan aya nu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk Nabi hayang anjeun nya keur modal hejuk bawa milik kami rezeki maneh berarti milik di akhirat rezeki di alam dunia Pak jadi Nabi mah hirupna geus di akhirat lain mikiran dunia kuring sayakin-yakinna ucapan Nabi kitu anger sok cobaan ayeuna pegat ku ibu penta amplopna dibikeun moal tah dua doraka teh tah kararacau berarti sadar ibu tien kuring manusia biasa lain manusia luar biasa di mana atuh ilmu bakal cicingna ku ceramah kieu kabeh bakal rek gitu jadi moal ngarasa luhur moal ngarasa hebat bakal cicing dihanap ya kupingkeun di mana ilmu cicingna hiji dina qalbi dua dina kauli tilu dina fi'li kolbi hate kauli ucapan fi'li pagawean apakah bapak-bapak jeung ibu-ibu nu geus boga ilmu geus aya dina tilu rupa nah hate na ucapan dina perbuatan kadang-kadang urang mah ilmu samet bibir Pak can katempo dina gaweana mangga telaah
bener. Cacak-cacak lamun umat Islam nyaraho ilmu sodakoh, ilmu zakat, moal aya yatim anu teu sakola, moal aya miskin nu musafir di jalan, moal aya jalma nu kalaparan. Sabab Islam jumlahna mayoritas nyaho kana dalil keterangan sodako tong gede 1000 perak weh dina sabulan, asal jumlahna loba, yatim katulungan, miskin kabantuan, tapi naha detik ayeuna henteu. Artina bongan ilmu karek samet bibir can katempo dina gawe. Bener? Ngayakeun analisa Pak Camat. Jam 8 peting kuring atrok-atrokan baheula keur jadi mahasiswa ka tempat lokalisasi. Ya atau teu pati paham mah ka tempat WTS. Teu pati paham ka tempat ublag atuh. Oh, kakarang ngartieun. Kuring mung jadi jelema anu nyalahkeun batur tanpa kuring nyaho alesanana. Anya cang katiap diskotik jeung tempat WTS wanita tuna sosial. Aya hari teh Pak Camat gelis asli. Umurna karek 20 genep tahun. Asa eueuh di dieu mah da. Rokna pono kaluhur you can see, buukna dibeureumang. Hate niat deuk melaan Pak. Turun nek kuring teh tina mobil. Nah ada langsung atuh eta mah amis budi. Om, check in om. Sing teh moal. Sing teh lamun sok lalajo TikTok jeung YouTube mah abdi teh nana gerhana. Allah nya cenah Pak Ustad, selfie atuh om entong. Nama jeung entong rokna ponok. Nah cenah sahina-hina eta abdi nepi ka ulah selfie jeung Pak Ustad, lain bab hinana sieun nyebar. Atuh da abdi teh keukeuh cenah hayang selfie penggemar Pak Ustad cenah abdi teh. Cing teh osok lalajo di kamar. Cing teh lamun hayang dipoto ke urang neangan baligo heula. Aya baligo partai geuning lebar wah jieuna rokna gua di teh ka polsek. Aya kaluhurna make ke baligo partai anu teu pati sanada warnana ngarah necis. Aya tiungna kunaon? Wah aya taplak meja. Jepret foto. Geus dipoto teh cing teh neng sabaraha cing. Abdi teh cenah 7.30 ti jam 8 nepi ke jam 10. Eta teh cing teh sareng penginapan. Nya. Walah cing teh mahal. Maka jeung mahal cenah sidik sakitu teh murah. Ku sajam cing teh nya saja. Cing teh lamun jam 11 ka ditu saridona. Cing teh ari abdi boga duit teh ngan 170. Cing teh kumaha lamun 170? Ah atuh cenah om di kebon buncis. Cicing ulah maka kamana karep pamikiranna engke ending terakhir bapak ibu kabeh nu bakal di dieu tempat bakal ngerasa bersalah. Cicing we heula ayeuna mah. Oh cing teh kitu, cing teh aya ieu teh 150, hayu bae lah di kebun buncis. Ini teh kebun buncis. Aya saung 2 meter pasagi bari doyong, gek we calik. Engal atuh cenah om, lain. Ieu mah cing teh sakadar hayang nanya, mun dijawab dibere 170. Pertanyaan anak simpel, kunaon neng bet gawe di nu kieu teu ngabutuhkeun kuliah, teu ngabutuhkeun pasantren, jawabna eta pirage kunaon neng bet gawe di nu kieu nyurulung cai panona duit teu ditampa deuk ingkah didudut ku kuring calik heula naha bet kasigeung. Berarti aya beban anu gede. Ibu lamun ditanya ku caroge ujug ceurik berarti ibu boga beban anu gede nu teu bisa diomongkeun ka salaki, salaki teu mampu jadi solusi keur awak ibu. Bener ceurik Pak naraka acak hate diputerkeun pertanyaan anak malum kerja di mahasiswa pan rada cerdas cing teh gaduh ibu Rama tos teu aya berarti yatim. Cing teh boga salaki gaduh kamana kabur jadi neng teh cerai mohon ari ceraina janji kabur we ninggalkeun anak 2 bari abdi teh diberesan ka KUA nikah deui abdi teh bingung lantaran ayeuna mah aya undang-undang nikah sirih teh bakal dilarang. Keung abdi lamun anak teh asup kana kakak melaan anak nepi ka teu kawin Pak hiji tah. Jadi salaki neng teh kabur cing teh aya fotona aya tiap ceramah ku abdi di teteangan ayeuna ge niat deuk neangan si eta tah. Jika itu nu di jero nya oh sanes ya kaum lalaki lamun geus teu bogoh beresan ka KUA di setempat beresan jeung surat ceraina urang boga surat duda itu boga surat cerai deuk nikah teh gampang daripada nikah sirih-sirihan anakna moal asup kana kakakna bantuan negara moal kaserap leres Pak Camat gorengekeun toh
kono nikah sirih gitu. Jadi cinta neng teh boga salaki gaduh ngan kabur. Gaduh seberiji murang kali 2 berarti randa anak 2. Cing teh ayeuna budak sakola dibiayaan ku saha teu aya. Ari neng gaduh pada malan di lemur bujeng-bujeng. Apaan cing teh boga ijazah meureun neng sakola SMA. Nah atuh cinta lain lamun ngalamar gawe beletuk teh jawabanana ngalamar kumaha. Para pejabat oge ukur janji-janji palsu. Lamun abdi jadi rek dibuka lapangan pekerjaan geus jadi mah wadul hampura lain cek urang cek si eta tah. Teu nyogok mah hararese gawe teh. Bener gitu Pak? Monggo aya camat. Jadi neng teh cing teh gawe hese kudu nyogok. Deudeut teuing cing. Nah cing teh mah jeung kudu nyogok lantaran pubrak pabrik nage geus lain nu urang Indonesia tapi nu bangsa batur rada meujuh cing. Nyaah teuing. Cing teh aya di ditu kades aya. Cing teh apaleun neng yatim piatu beri anak 2 uningaeun da aya database di desa oge. Cing teh eta neng osok barang bere kades ka neng hampura apa kades jawabanana ulah nyeri hate. Nah, waduh wungkul kitu. Hiji tah. Cing teh aya ustad di ditu hamburatan. Cing teh aya ustad kiai ajengan seueur. Apaleun neng yatim piatu uningaeun. Osok barang bere eta ustad jawabanana leuwih nyeri lur. Ya ukurna daralil we jiga nu heueuh. Barang bere mah kacadunakeun mentingkeun diri sorangan hamburatan lain cek urang cek si itu tah. Dua tah. Cing teh aya jamaah pengajian abring-abringan di Masjid Agung. Cing teh apaleun neng yatim piatu uningaeun. Osok barang bere ka neng pan sidik kewajiban umat Islam mamalire jeung merhatikeun ka umat Islam deui. Jawabanana ibu lebih nyeri. Nah, panglaosanana oge ukur pamer baju, alus-alus tiung, barang bere mah kacadunakeun. Jawab ku bapak kudu rumasa. Da bener urang mah teh. Bener? Sok sadenuk miluan. Aya cing tadi ditu DKM masjid. Pan kudu ka bintih KB nya. Aya apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere kumaha we ustadna hampura pada DKM lain cek urang. Cing teh aya di ditu bapak Kapolsek. Wayahna kudu kabeh yeuh. Aya ulah ngarasa salamet sararea. Aya apaleun neng yatim piatu uningaeun osok barang bere bapak Kapolsek. Paingan betah digawe dinu kitu Pak. Urang anu ngarti kana sodako, urang ngarti kana zakat, tapi teu bisa malire nyalurkeun harta urang ka yatim jeung piatu, mata weujeuh aya terjadi gawe nu kitu lantaran urang teu bisa malire kana kaayaanana. Ya, cek kuring oge. Ala itu keprok buah pelakuna nya. Atuh cinta neng eureun we gawe dinu kieu teh dahina beletuk teh Pak Ustad. Nah ada cenah abdi ge apal dalilna. Cinta dalil naon? Wala taqrabu zina muringkak bulu-bulu. Kiai mah ceramah can pernah abdi muringkak. Si eta mah ceramah ngomong wala taqrabu zina muringkak. Nama gejeng muringkak dipikir-pikir Islam lain maju tapi mundur. Bonon ge geus bisa ngadalil zaman kiwari mah. Cinta geuning eta apal dalilna wala taqrabu zina uninga. Nah itu cinta lain eureun. Da abdi teh cenah uning ngadalilna teh ari siang mah ngaos. Ngan wengi we abdi teh kikieuan teh dipikir-pikir buah jamaah ti dieu Pak. Cing teh arek eureun sok lamun eureun hayang naon mangga abdi ge hayang riren daya teh hina teu pantes ngajualan harga diri. Lamun batur ngajual bolu aya nu dijualna bolu, mun batur ngajual cincau aya nu dijual cincau. Ari abdi ngajual naon eta sugan cing teh naon nu dijual. Cenah abdi ge teu ngarti watir Pak. Cing teh kumaha tuh solusina pemecahanana? Tikah abdi ku AA. Wah, demi Allah lamun abdi ditikah ku AA komo ku pangkat ajengan abdi bade dijilbab, bade digamis, bade maca sholawat, bade ka masjid, bade ngagugu kanu jadi caroge. Tikah abdi langsung balik abdi Pak. Neng tuluy kanu cing gawe dinu kitu ah.
tah ayeuna abdi ceramah ka dieu teh deuk nawiskeun ka bapak-bapak sok rajieun solusi Pak. Naraka soal babari dicaritakeun, kasalahan soal paling enteng diomongkeun, tapi solusi tina eta kasalahan cantang tuh aya jelema nu sanggup. Sok dadah. Aduh ampun nya atau bae tongongnya wungkul atulah tuh. Jadi ternyata salat urang, zakat urang, saum urang, ibadah haji urang, paingan cek Nabi Musa, Gusti ibadah naon anu paling dipika seneng ku Gusti? Nah salat cek Allah lain, sabab salat mah urusan maneh jeung kuring. Nah ibadah haji lain, ibadah haji harta maneh jeung anu kuring. Naon atuh Gusti ibadah nu paling dipika seneng? Geura reret jelema lapar, pasihan ku anjeun sanajan sahuap jag-jag boga tanaga leuwih alus katimbang anjeun ibadah haji mikiran diri sorangan. Well maka ieu bulan Muharram meuje disebut bulan yatim meuje. Aduh si eta ya tong papanasan ibu gerak arwih panas bisider pingsan bahaya sok sakedap ya Allah ilaha illallah anuhun sing sarehat alhamdulillah Gusti bener ya teh orang Cisayong alhamdulillah sok toong hikmahna tina kejadian eta ngadeg-deg urang teh salat mikiran sorangan, umroh mikiran sorangan, haji mikiran sorangan, tapi nah batur yatim jeung miskin ku urang teu dibelaan. Mata kampura ilmu teh karek samet bibir can katempo dina gawe. Sedengkeun Nabi Muhammad nyangemna jalma nu nyah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkung. Piraku urang teu kabita Pak. Tapi naha kanyataan poe ayeuna lamun para ustad, para kiai, para ajengan diri na mengaku bahwa kuring adalah bapana anak yatim, yatim kabantuan. Cek kades urang ge hayang jadi papa kades teh bapana anak yatim bakal kabela. Cek bapak camat kahiji untungna yatim naik darajatna sabab urang pelindungna. Moal aya nu wani nyisi kudi, moal aya nu wani ngabuli, moal aya nu wani ngahina. Nah saha bapana camat, saha bapana nanagerhana, saha bapana kades, saha bapana polsek bakal keung batur nu ngahina. Poe ayeuna urang ngadon sarwana. Bener tuh haben weh muharaman ai sadar ka yatim henteu muharaman nu mana anu sabenerna keur dipieling. Lumayan ieu ceramah rada kacebrot sararea ge paduli teuing paling rasiko teh diulem deui sabodo. Tapi hakikatna jelema kudu sadar Pak ilmu teh karek samet dina bibir. Quran kabaca, hadis kaaji, sapinah, jurumiyah, sulam topek, tijan, mantek, ma'ani, bayan, balagoh jeung segala rupa kitab kaapalkeun hampura hareupeun Allah mana gawena. Bener? Gawe da urang mah karek bisa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, paingan batur ijideun nya nalika urang keur wiridan da teu katempo gawe atuh. Subhanallah maha suci Gusti Allah gawe naon gawena maha suci Gusti Allah hate bersihan sirik pidik jahil kana ya istren panas tren dudupak rurumpak teu kaupan cegukan pundungan panas baranan ulah aya. Lamun bibir subhanallah hate bersih batur bakal kabita. Lamun subhanallah aya tapi hate siksik melik sulit ati goreng pucus panasan teu kaupan batur moal pernah kabita kulapan subhanallah lantaran eueuh akhlak tina eta subhanallah. Well karena ceramah teh ari heuh atuh sararea ge didinya ari ongkoh boga gedong sigrong mobil mewah salawarga alhamdulillah ya Allah salaki usahana loba gedong boga mobil aya lain eta alhamdulillah mah lain gawena lamun bener ibu gedong sigrong mobil mewah sawalega gawena yatim bantuan miskin belaan bisi aya rakyat teu boga imah pangmantuankeun bisi aya rakyat miskin pangbelakeun bisi aya yatim teu sakola pangnyakolahkeun kakara alhamdulillah nyekrup dina gawena nu paling paur onggo alhamdulillah tapi ngarepotkeun pamarentah mana nu beunghar hayang BLT
gedong nasi grong, mobilnya mewah, sawana lega, pek nyebut alhamdulillah. Tapi RW dicarekan, RW gelo, RT edan. Cinta kunaon ibu, batur menang BLT, aing henteu, yai. Pan cinta ibu mah gedong boga, sawah lega, mobil aya, maka jeung hayang BLT, gane ini saya tegustad saruana, gitu. Ngadon nyarekan. Berarti iya alhamdulillah karek sambat bibir, can katempo dina gawe. Matak meueuh jelema beunghar kitu mah didoakeun lagi sing beak hartana, sing setruk, sing tereh paeh meueuh. Sabab rakyat leutik dendam dina kahirupanana. Bener. Umar bin Khattab nalika jadi pamimpin unggal peuting anya celang ka tiap lawang ingkik-ingkik ka tepi piring. Ngakemol mawa gandum 60 kilo, leulempangan 6 kilo. Keur saha eta? Keur rakyat anu sangsara. Koceak aya budak ngagoak toong ku Sayyidina Umar, kunaon budak anjeun ceurik. Hoyongan tuang nah teu nyangu teu aya naon nu dikulub batu curulung cai soca Umar bin Khattab setan wae sieuneun tapi Umar bin Khattab sieun ku budak ceurikna Pak. Setan wae ku Umar teh sieun tapi Umar bin Khattab sieun nalika rakyat ceurik Pak. Hebatnya pamimpin bilih Pak Kades pada nyobian jika Umar bin Khattab lempangan 6 kilo mawa beas 60 kilo kuring yakin mau kuat saminggu 2 poe langsung ngagunukeun warga di lapang. Bapak-bapak ibu-ibu riren abdi jantan kades dek munur poyahna Pak Camat ACC tanda tangan kunaon alasanana nyeri cangkeng moal aya nu sanggup Pak seperti Umar bin Khattab. Sabab Pak Kades lain manusia luar biasa, Pak Kades manusia biasa, sarua jeung nana gerhana biasa. Atuh bilih Pak Camat bade. Cek sekcam, sekretaris camat. Pak Camat entong ku abdi we dijajabkeun beas teh. Boro-boro manawarkeun diri teu nawarkeun diri carekan. Maneh nu kudu kikituan teh camat dunungan ieu teh. Waduh. Tapi Umar bin Khattab Pak nawarkeun diri sekretarisna ku abdi Umar kumaha bahasana kepret nama jeung bahasa kepret doraka kuring tong ditebus ku maneh ieu mah doraka kuring urusan kuring jeung rakyat kuring cicing maneh mah lain mun aya pamimpin gitu nya jigana sekdes cicing jigana kaur umum cicing kades paling kuat 2 tahun paeh Pak jigana sekdes nu atoh jeung matak nilai keimanan orang teh hampura tong jauh-jauh teuing ngabandingkeun jeung perkara eta ge geus teu sabanding matak wayahna ragrageun darajat diri mun diri ngarasa ustad ngarasa kiai ngarasa ajengan murag rasok murag urang mah manusia biasa anu can bisa walakaya nu can bisa nyieun amal seperti para ulama zaman kapungkur bener maka kapunten da ya filosofi make baju kieu teh filosofi Pak Camat calanana biasa bajuna biasa ngomong lagi ngomong biasa Sunda teh Indonesia bae baturan ngomong ke Indonesia ge bae dari mah sadar ya orang Jawa Barat jeung nu datang ieu orang Jawa Barat ngartieun kabeh kana Sunda ayo urang mah pan cicing di luhur gunung ayo ngadidik budak ku bahasa Indonesia lamun mun balik awas jangan main sisi balong nanti 3 jebur pan teu ecreug teh awas jangan main sisi solokan palit keh kurumoy akhirna ti kota weh cucu kakek dicari-cari gok di dia wah beuki kacau udah kuring mah rek Sunda we. Kecuali lamun bapak polisi karakter TNI karakter polisi karakter camat karakter rakyat beda ti ditu lagi karakter polisi wawag dawag handaruan mata tugas dina upacara ge nyiapkeun bendera pan polisi kalau pada sang saka merah putih orot gerak kabayang teu lamun ku kiai lain tugasna mangga eta mah bagian polisi kartos TNI wawag dawag tugasna maca undang-undang kabayang teu undang-undang dibaca ku lebek aduh keceplek atau kikian heula kacama buka kertas unang geus teu main intonasina ge kurumoy unang RT bari meukeun proposal masjid eta mah ku TNI naha
TNI jeung polisi mah tugas nage adalah ngajaga keamanan negara, bisa aya musuh ti luar jeung ti jero, nyangakeun ka bapak polisi jeung ka TNI. Mata lamun aya poe ieu mau ngamuk ka jameta nu untung rakyat, balik rakyat mah keun antep geus tugasna Pak. Matak lamun di dia aya ABG rek rumah tangga, pikir-pikir deui lamun menangkeun TNI, pikir-pikir deui lamun boga polisi. Nah, polisi mah tegas, geura nyangu. Jawaban ti pamajikan, siap 86. Sabab lamun polisi tetegas bahaya. Mau nembak penjahat tetegas, tewak, aduh kira aku atuh. Matak polisi mah kudu bawog, kudu dawog, kudu gede kawani. Maung disebut nage, gamar nage filosofi kira maung banyak. Ulah dikira jeung polisi mah boga etika hirup. Nu disebut nage pan naon catur marga mun teu Pak. Catur prasetya. Lamun TNI mah sabta marganya. Untung bener anjir, lamun salah bahaya. Untung bener Pak. Janji setia tuh. Ustad boga janji naon coba? Boga janji naon-naon Ustad. Matak lamun dek rumah tangga mah mending ka Ustad. Ustad mah kira tuh, Umi tos nyangu di temalan teu acan abi bios we urang puasa. Apaan bahasa Nabi gitu? Aya dahareun teu aya keun bae. Hitung-hitung puasa teu main jeung polisi. Maknya nembak penjahat leuleus, Bro. Otak Ustad mah begung awakna teh. Oda sabar teuing hatena teh. Teu acan nyangu Umi, teu acan wios puasa we saminggu hapen kitu. Wah, kacau. Matak silahkan bisa aya musuh ti jero jeung ti luar, bagian TNI jeung polisi. Maka polisi bagian nyiapkeun bendera, maka TNI bagian maca undang-undang supaya cekas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. TNI eta hekabayang teu lamun kulupe karakter yang berbeda Pak. Mata kamar nage maung. Ustad lain mau. Lain tasbe. Tapi sagagah-gagahna Bapak TNI jeung polisi tetap aya nu paling dipikasieun ku Bapak polisi jeung TNI saha? Pamajikan. Nah. Pak Camat diplomasi jeung bupati bisa mata sama kecamatan ieu maju ge Pak. Ya kecamatan Cisayong teh maju naha ladang daripada diplomasi jeung bupati Bapak Camat. Desa ieu maju ladang diplomasi kades jeung bupati jeung camat, kerennya tepuk tangan atuh. Tapi hampura Pak Camat jeung Pak Kades bakal aya nu dikasieun istrina. Lamun Pak Kades jeung Pak Camat nyieun kasalahan, hampura hareupeun pamajikan di luar jiga maung, hareupeun pamajikan jadi ucing. Mangga bisa terpercaya. Aya untuk itu Pak. Tengaku meureun. Nana gerhana ge sarua Pak Ustad. Kabatur lantang atuh jiga singa. Nyieun kesalahan sakali, kapanggih ku pemajikan, aduh eta singa. Kuat jiga ucing budung. Mata makhluk anu paling kuat ieu tah. Ibu-ibu pada kurang masalah kula laki Pak wayahna we sagala rupa ge nikahna jeung ibu teu kudu karena Allah, ulah karena geulis, ulah karena pantes, kudu karena Allah. Nah, da hareupeun manusia mah atuh 1000 ka gorengan, 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Hareupeun jalmi 1000 ka alusan bisa leungit ku hiji ka gorengan. Saha tah? Heuh sok bisa percaya bapak nu jadi polisi, nu jadi TNI, nu jadi kades, nu jadi camat, nu jadi mubalik, nu tukang tani, karyawan, pengabdi ka rakyat,
nu jadi ASN usaha kersaha keur pamajikan imah pageuh baju teh dar seubeuh 40 tahun rumah tangga nepi ka bobok pantes atau ibu boga salaki gitu. Oke, sakali beger jeung tatangga kapanggih ku ibu aya keneh nu 40 tahun ka tukang ceuk urang oge lah. Bener Pak? Tuh nyeri hate paribasa bewe talung raranaan. Waduh ari mawat salaki jiga nu hooh Bapak, ari abdi bade jeung saha nyering we abdi ka jero lamun abdi jadi lebek dek dijejak kok ingat juga itu milu beunang sih. Insyaallah geus geblus maka jero naik deui rorowesan. Kalau bade ditanya lain dek milu cinta ka ditu ulah teu disebutnya teuing tungguan geus natus. Aduh eta nu rek milu ka jero buuk di bureuman deui, rok di pondokan deui, gaul geus bebas deui. Si eta begerna kuat jiga angkot eueuh penumpang. Matak hirup jelema teh cicing dina hiji darajat. Bener Pak? Atuh kuring ya kuring. Beda jeung batur asli beda Pak. Ustad mah diudeng, digamis, disorban, ta eta ustad. Matak lamun sumping ustad nu digamis nu diudang geuning mustami teh narangtung. Wilujeng sumping al mukarrom, nah ada ka urang meueuh. Turun tina mobil langsung ibu-ibu well sing lain assalamualaikum kalau ka well keun bae da eta mah sakadar cangkang. Kunaon atuh terjadi beda? Presiden Soekarno pernah berpidato, jadilah orang Islam tapi jangan pernah menjadi orang Arab, jadilah orang Hindu tapi jangan pernah jadi India, jadilah orang Kristen tapi jangan pernah jadi Yahudi. Maksudna Islam nu urang tembongkeun budaya ge budaya urang. Well, nah bisa Bapak nempukeun budaya Arab hambura moal bisa. Di Arab ngong adan langsung komat mejeuh sabab jelema disiplin. Jam 5 geus ngaweuleuh di masjid. Cobian di masjid di dieu ngong adan langsung komat. Nu adan eta, komat eta, imam eta, makmum eta, wiridan eta, ngadua si eta, balik oge nu kukulunu si eta keneh. Matak lahirlah orang NU nu dipimpin ku Kiai Haji Hasyim Al Asy'ari nyiptakeun metodologi setadi Islam disebut MSI. Naon carana? Nadoman. Eling umat ning sok kitu nya muslimin muslimat hayu orang berjahah eueuh moik na teh tuh salat subuh aya setengah genep magrib. Nyata cenah dulur urang matara notara silahkan cicing dina tarana tong ngagenggeurkeun nu osok anu osok tong kagenggeurkeun ku nu tara. Masjid badak butuh eusi lain pasea pupujian jeung henteu. Bener lur. Lawan mau nanaeunan pupujian mending juga urang tara bari sada mah ka masjid tara we deui. Kacau hirup kitu. Moal aya anu sarupa dina hirup, moal aya. Di Arab taraweh nepi ke jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, An-Naba 30 juz saputing tamat nepi ke jam 3 karek beres. Cobian di dieu nya ge tasih kota santri diberes salat taraweh nepi ke jam 3 subuh mah sapoe paling pinuh lagi isuk mah kosong deui we. Ditanyakeun teh kunaon mang teu ka masjid ngadon jijingkrungan rada gelo cenah imamna imam dicarekan Pak. Bener Pak? Berarti ibadah teh lain nempo lila, lain nempo jumlah, tapi nempo keikhlasan hate Pak. Nya urang mah ikhlas nepi ka jam 8 ya eus we eta. Tong maksakeun maneh nepi ka jam 12 ari sugi omong-omong, abah mah tarawih kamari nepi ka jam 12. Teu kudu aya teu ridho eta we anu jam 8. Eureun tarawehan teh da di imaman teh kudu nepi ka subuh teh. Di stop cenah imam eta mah naha capek teuing. Tayangan cenah imam lo jeger bari make tato ku dewek cenah di imaman dakul teh jeger ngimaman nu dibaca Al-Ikhlas we haben 23 rakaat Al-Ikhlas kabeh eta ge rakaat ka 10 hayang beureun anas kan poho deui malum jeger dipikasieun wios kulhu deui bari ngahoak Pak. Nah da eta jamaah saking gusieun lajeng we. Nah da beres teh tarawih nepi jam 8 kuat pada ngagabruk terus angka cenah maneh mah santri di mana kuat HD eta ngimaman tereh. Inilah Indonesia.
mata Quran sarua, hadis sarua, kiblat sarua, salat sarua. Hayu urang sarwakeun hate ngarah Islam teh maju dina kahirupan. Bulan Muharram terjadina bulan Muharram ayeuna lantaran di Indonesia, di Arab cantang tuh aya nu kieu entong hayang sarupa jeung Arab teh moal aya maca shalawat di Arab dinyanyikeun henteu, nah di Indonesia dinyanyikeun sholatullah salamullah ala toha rasulillah jauh ke Arab da eueuh nu kitu. Di Indonesia kadang-kadang maca shalawat ge wow make musik silahkan karena inilah Indonesia. Dan nu eusina mah lain nyanyina, lain shalawat yang didangdutkeunana supaya rakyat leungit dangdutna tetap shalawatna eta lain nu dimaksud. Tahlil da eueuh anu sarua eueuh Pak. Sok lamun bapak aya nu maot milu tahlilan, aya nu tungkul la ilaha illallah. Hudang-hudang deuk dahar sia teh. Aya oge nu tahlil bari ngagidog la ilaha illallah la ilaha kala sing stop heula na teu tungkul temboh cenah kumaneh nu tungkul ngadon sare jadi maneh nu geudag gideg ngarah teu sare tah aya deui nu muih geuning illallah 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 sajam satengah lur haben kieu dibuka teh panon kuat kaleong ka ditu kaleong ka dieu da teh dahar-dahar acan kuat pias kolokok teh diburuan isukna teh kuring curiga bawa-bawa cinta ayeuna si eta tahlilan batur isuk mah si eta nu tahlilan pek teh henteu Pak langsung khutbah Jumaah da poe Kemis cing teh akangeun aya nu ngahutbah teh nya cenah rada pias keneh cenah teh kumaha sehat alhamdulillah cenah rada baluang ceramahna alus teu mimiti teh ngan tungtungna bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jiga abdi mah tepung jeung Allah kuatna kepok eta kuring cing teh belegug mana nyebutkeun tepung jeung Allah kumaha lamun ceuk batur sesat beah cenah sesat mana jeung nulepon ka Allah cenah kitu batur mah cenah aya nu nulepon ka Allah jeung badami jeung Allah maka jeung di halangan tong ditanya cenah mayit gitu cinta imane urang mah cenah tepung jeung Allah cita kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak ku cenah inilah Indonesia. Aduh, maka Ramolodan, Rajaban, Muharaman terjadi hanya di Indonesia. Tenanawan silahkan, da ieu mah budaya Indonesia. Ngan kolot baheula samemeh terjadina para ulama ngayakeun Muharaman, kolot baheula sok ngajadikeun Muharam teh dipake alat hajat buruan. Di jero na make sasajen, kekembangan 7 rupa, tuluy duwegan congcotan ku gula beureum sok mangga gera bongkar ulah waka ijid ulah waka rujid lamun urang teu paham jeung teu ngarti urang bongkar koreh ayeuna naon eusina sasajen ternyata umat Islam bakal maju Indonesia bakal maju lamun hirup manusia geus sasajen sasajen teh sasajen artina geus silih saajen saajen teh saling menghargai saling menghormati Islam menghargaan Kristen Islam menghargaan Hindu Islam menghargaan Buddha Indonesia merdeka karena bukan umat Islam Indonesia merdeka lain karena orang Kristen Indonesia merdeka lain karena orang Hindu tapi Indonesia merdeka berkat ayana kitab Sutasoma karangan Empu Tantular Bhinneka Tunggal Ika silakan berbeda-beda tapi satu tujuan Indonesia merdeka bener Pak tong sok ngaganggu ibadah batur nu urang we ibadah malakukeun hiji sasajen artina silih ajen geuning aya kembang ari kembang teh alat media sesengitan maka umat Islam kudu geus bisa silih sengitan antara Islam jeung Islam deuk usaha umat Islam ditutupan aibna lamun lain ku umat Islam eta sorangan deuk usaha Islam dihargaan lamun lain ku umat Islam eta sorangan matak hampura urang Cisayong urang Bandung ulah pernah kaprovokator pecah belah antara urang jeung urang lamun itu boga umat urang boga umat perang antara urang jeung urang maka nu murag adalah umat atas nama Islam nupang beakna well bener silih seungita geuning aya duwegan ari cau karena bahasa cau ya cau saturuy cau sasikat lamun pare sageges lamun kalapa samangar lamun hijina Allahulu baiklah sahulu sasirah udah Indonesia bisa maju Islam bisa maju lamun umat Islamna geus sasirah artina sasirah teh sapamikiran sapamadegan satujuan
berarti kalau baheula mah nyimpen cangkang leungit eusi tak ayeuna Muharram ieu naon eusina atuh nu tadi keneh geus meujeuh ayeuna Muharram teh hiji terjadina Nabi Muhammad hijrah ti Mekah ka Madinah. Mekah keur kusut, Mekah keur kajahiliahan, maka Nabi hijrah eta terjadi dina bulan Muharram. Keur urang meeling kana Muharram, naon makna Muharram Nabi? Nabi Muharram ti Makkah ka Madinah pindah ngalih keur urang umatna, urang ge kudu bisa pindah jeung ngalih. Lain ti Cisayong init ka Bandung, lain ti Bandung init ka dieu, tapi urang pindah ngalakonan kana diri. Tina pedit hayu urang bager, tina goreng hayu urang alus, tina ngedul hayu urang daek, tina teu baleg hayu urang baleg, tina kumed hayu urang berehan. Bener eta Muharram Nabi hijrah ti Mekah ka Madinah, maka urang kudu hijrah tina kagorengan kana kaalusan. Lamun ladang Muharram ieu masjid jadi pinuh, majelis taklim jadi loba, para ustad di dieu dihargaan, ka eta ladangna Muharram. Lamun ke subuh masjid Allah, ustad di dieu teu dihargaan, ka kiai setempat teu ngahormat, nanaonan ieu Muharraman kahartos. Nana gerhana mah tong dihargaan, kuring mah orang jauh datang ka dieu hiji diulem dua dibayar. Tapi ustad setempat Pak nupang keren-kerena Abah Dodo Duriat guru kuring pernah nyarita baheula hargaan teh tuh jalma nu ngajar Iqra di musola leutik, jalma nu ngajar di musola Lemet, jalma anu meling-eling-eling dina rutinan ka ibu-ibu, eta sabenerna mah al mukarram nu sajati mah eta lain ieu. Bener Bu? Otak keuring hayang apal ayeuna ibu larajonna gerhana kuat ngawalad kieu aya 2000 mah ieu jalma hayang apal dina rutinan masjid ieu kieu eta nyao ah bener geus salah. Hijrah ti Mekah ka Madinah terjadi bulan Muharram. Nabi Ayub gaduh panyawat sehatna oge eta ge bulan nepi ka istrina kabur. Nah maka jeung kabur kasabaran teruji. Ayub anjeun geus 17 tahun 18 tahun udur wae cing atuh menta ka pangeran geura sehat. Ceuk Nabi Ayub kuring umur 80 tahun gering 18 tahun loba kene sehatna batan geringna. Tauhid nu mana anu bisa sarupa kitu Pak. Akhirna istrina teh meureun da nyaah kanu jadi salakina init ka pasar neuteuk buuk dijual buukna dibelikeun kana obat. Ayub ieu kaula boga duit keur obat anjeun. Ceuk Nabi Ayub ti mana pan sidik kuring gering teu bere napakoh ka anjeun tapi anjeun nyebutkeun boga duit ti mana dibukakeun jilbabna. Ieu Nabi Ayub kaula ngajual mahkota kewanitaan. Tidinya aya hadis Nabi naha tahliku mar'atu rosaha, teu meunang ibu-ibu nyukur buukna saperti ponokna jigah jaluk. Jika kieu aya nu bucrang mah teuteuk we ibu bisi balucrang teuteuk we da ngewak nganu ulah teh jika lalaki kieu bisi pahili buuk ponok init ka pasar awak bobog ka mana mang nah aing ngaranna teh bade ka payun kacau. Atuh bapak-bapak kan teu meunang menyerupai ibu-ibu gitu Pak. Pek ari jabrik mah teu naon asal rapi ngan lempang kudu jiga bapak-bapak ulahnya jabrik lempang lebay. Ditanya ku kades kamana ceu kahareup kades yai ulah pahili matak cirina lalaki mah kumis jeung janggot ngan nya tada kuring mah eueuh atuh dipaksakeun otak aya batur ngomongkeun nana gerhana mah teu sunah rasul naha eueuh kumis eueuh janggot na kudu maksakeun ari memang eueuh ti ditu namanya janggot merek dipake. Nabi Ayub alaihissalam sehatna bulan Muharram. Nabi Adam ditarima tobat nage bulan. Nabi Yunus salamatina hiu ge bulan. Termasuk nu terakhir angkat deui. Ka Cisayong Cisayong. Cipatujah 2 jam setengahan berhenti. Pak Camat abdi bade ka ditu nya. Ka Cipatujah ceuk Pak Camat nyawa teu nanya. Pak Camat Yusuf sebar tahun. Ayat 245 lah nya 47 50 abdi 40 Pak tapi Pak Camat mah tos gaduh murang kali istri ganeng Pak Kades
Kades lanceuk kuring Pak Kades 42 Pak Camat 50 kuring 40 jadi anu usiana 4 hiji ka ditu wayana tong suntangan ka kuring nah etika 40 hiji ka ditu tong suntangan kanana gerhana da kuring mau 40 kudu lagi kuring ka bapak apaan bapak lebih luhur ilmuna lebih luhur umurna bener Pak jadi hampura lain nolak suntangan kuring mah ngan kuring nu kudu suntangan mah ka bapak-bapak da umur geus luhur tibatan kuring ulah bapak ka kuring abdi tak Pak Camat kapak kades ami nah ada umur kapak DKM kapak ustad di dieu kuring tah lamun ieu nu sahanapeun yeuh nu sahanapeun mah pek nu sahanapeun mah lamun saluhureun mah ulah nah ilmu mah teh sabaraha nu penting mah adabna jadi lain kuring lain kolot ka kuring nu suntangan kuring ka kolot leres termasuk Pak nu terakhir Sayyidina Hasan jeung Husain incuna Kangjeng Nabi Muhammad dipenggal di Karbala eta ge terjadi di bulan Muharram nepi ka berubah para ulama punya pendapat sabab dipenggal leherna dipenggal kepalana ditalapungan ditajongan bari nyieun gawang jika sepak bola maka ragrag aya ulama nu nyebutkeun mengbal itu haram sabab kiasan tina najongan mastaka Hasan jeung Husain ulama nu hiji deui henteu teu haram sabab eta mah kajadianna ge beda itu mah perang ieu mah olahraga ari urang dia rek nyokot hukum nu mana darah sepersi betul jadi lain apal ku sejarah Persib we nu nyaho teh eta nana gerhana sami abdi ge da eta mah olahraga jadi eta mah kias we lah geus teu kudu pasea temunang menbal teu temunang anu berpendapat kitu silahkan datara lalajo kapan urang meureun osok lalajo nya urang ngilu we ka pendapat nu kadua da ieu mah olahraga bulan Muharram waktu harita kukolot baheula sok mulas baju warna beureum sagala rupa beureum kadaharan beureum dianteurkeun ka dulurna segruk ceurik mikeun roti warna beureum nama kejeng ceurik sabab kolot baheula mengenang terjadina bulan Muharram beureum artina darah Sayyidina Hasan jeung Husain umat Islam mutu ka kaum lawan ka kaum musuh hayang teh beak nagarana hayang teh ancur jelemana hayang teh eueuh rizkina milu ngutuk lantaran greget jeung geuleuh Hasan Husain nepi ka dipenggal di talapungan jeung ditajongan jadi warna beureum teh simbol darahna Hasan jeung tah ayeuna ge ibu geuning ieu bareureum lambeuna teh eta mah lain simbol eta mah ngagaya hadirin kaum muslimin muga-muga aya hikmah urang sadayana sing disalametkeun ku Allah Rabbul Alamin lamun diantara ibu bapak nu aya di dieu adalah pinter maka nana gerhana nu pangbodona lamun diantara ibu bapak nu hadir di dieu adalah jelema luhur maka kuring nu pangrendahna lamun aya diantara nu hadir ieu jelema hebat maka kuring nu panglemahna hayu antara urang jeung urang silih hargaan antara dirina sewang-sewangan perbedaan urang pupus urang gentos ku persatuan jeung kesatuan ibu miwa bapak sadaya sakitu nu kapihatur bobok sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamri hampura anu kateda luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalametan lawangna kabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang sigor taka aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.